teu bisa akhirat salamet teu ngorbankeun dunia, teu bisa. Teu bisa, moal bisa kudu ngorbankeun istirahat gitu kan. Hayang salamet di akhirat teh kudu sabar gitu. Hayang salamet di akhirat teh kudu nyeri hati. Nyeri hati hayang salamet di akhirat teh. Batur ulin urang henteu. Batur lalajo mengbal urang ngaji gitu kan. Gitu kan? Nah, gitu. Menangkana pamajikan ngadat urang kudu sabar. Anak amek-amekan urang kudu sabar. Gitu kan? Dihina ku tatangga karena urang miskin, sabar. Dihina ku babaturan karena urang teu loba duit, sabar. Nyeri hati kana cak kabeh teh. Tah hayang akhirat mah kudu nyeri hati. Terus ngahampura, ngahampura teh sakit banget. Ngahampura teh sakit. Ieu jelema ngeunah we. Nyieun kasalahan, ngeunah we jelema. Nyieun masalah, lalu orang tiba-tiba ngahampur asal ngeunah-ngeunah teuing gitu kan. Kitu cek santa, cek urang anu bodoh teu paham ganjaran ngahampur. Jadi jelema nu ngahampura kana kasalahan batur, di samping hate manehna bersih itu eueuh kokotor, eueuh rereget, manehna dijamin menang panghampura Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa kan lamun dek dipikir. Hese kitu geuningan akhirat teh rada sakit-sakit mang akhirat. Nyari hate we teh sarua jeung kahayang. Itu akhirat teh nya, tapi engke di akhiratna luar biasa.